tol kita mati no. Wah. Hei. Halo bro. Lagi apa bro di dia bro? Aduh, nepi ka pahang kitu eta bibir. Ka bau kitu. Hah? Bro, bro. Aya naon ieu teh bos? Dunungan ngumpulkeun urang sadarea. Terus urang ini perang. Kalaka isuk-isuk kieu make jeung mabok sia nyekek botol. Hah? Euy teu sadar-sadar. Sia teh rek popolontongan di dieu. Kurang ajar sia. Ku nagara dilarang ku agama diharamkeun der kakak mabok. Nyentuhan teu bener. Hah? Keur cager ngageringan awal. Naon anjing? Beda. Saha aing ya teh? Ari anak buah sinong mah kitu. Dodet ku aing. Tong dakwah hareupeun aing mah bro lah. Teu suka aing. Hah? Mane moal ngarasakeun ka peuri aing bro. Lain kuna naon da lain teu hayang kitu tapi kasedih aing bro. Aduh, sedih kunaon juga. Sedih kunaon? Kajeng sedih sagala rupa. Pikir ku maneh bro. Naon? Pikir bro. 7 tahun aing bobogohan tapi dikawin ku batur bro. Bener nyeri Putus hati. asa berenang frustasi. Seri bro. Frustasi ari kitu mah berenang. Aing ditinggalkeun ku si Repa. Aduh si Rep. Boy sedih boy. Aduh si anjing boy. Aya ge sebut boy. Demi Allah bos nu matak aing mah iyalah mang palerkeun ka sedih bos. Pusing bos. Nu matak teh oge bos. Aduh. Aduh aing mah ieu dunya nepi ka teu daek cicing anjing deh. Eta nyekek botol bari gogog-gogog teh. Maing gogog-gogog aing. Nu kadik di paraban ku aing. Dicang-cang ku aing. Di mandian ku aing. Ku aing. Gelombangna. Nah leungit disensor anjing. Ya teh. Demi Allah bos. Sedih bos nyage aing keur mabok ieu kontrol bos demi Allah aing mah bos. Kontrol aing mah. Kontrol agil. Heeh. Sedih bos demi Allah bos. Khawatir Ditinggalkeun ku si Repa bos. Mere deui ka nyagil. Sedih pisan bos. Sedih bos. Eta kena kanyut anjing si teh udah kanyidinya. Agujak-gujak kana. Are bos teu kontrol bos. Oh Repa. Ada. Kenapa kau tinggalkan boy? Tinggalkeun ka mana Gil? Ketika aku tiku dawet dalam kenestapaan ini, hatiku saregseg ninjo aku yang kucel dan tak terurus. Aku ngadele sosok kamu muncuguk dan teterekelan dalam kegelapan ini. Dan kamu pun bertanya, boy, kamu gak kumaha onam kan? Sosokmu menemani siang malam sampai dini hari dan kamu pun bertanya, boy, saat kamu butuh aku gupayan aja. Aku akan teteterojol untukmu. Aku sampai gogodeg. Kok bisa sosokmu itu ada pupuihan terus di kepalaku? Ingin ku katakan cinta yang sudah lama muncuguk dalam duriat ini. Berharap hatiku dan hatimu amprok dalam bingkai keindahan Tuhan yang telah digariskan. Tapi takdir berkata lain. Kamu malah bersama dirinya. Seorang tukang dagang hayam warna-warni yang mangkari Tegat SD. Hatiku hancur Repa, why? Why kamu PHP-in aku? Demi mami, papi dan tukang awuk di seberang sana. Gue gak mau ninjau lagi banget lo yang hinyai itu.
Sudah, cukup sudah aku tersesat dalam labirin cinta. Aku hanya bisa kukulutus dan berharap kamu mati dibunuh oleh siluman sapu nyere. Kosar 28 Oktober 2018. Ajik pakai ditimang segala. Puisi maksudnya diterima. Rumata ka dia aing ieu teh keur naik bos, ieu teh aya hiburan ngapang palerkeun diri bejana di kosar aya hari kekuatan bumi cenah. Oh, bener. Hiburan Bener eta. rumata aing mah rek nonton dangdut rek joget bos demi Allah ngabrang-bangkeun hate. Nah, ada wayang nengapna oge. Dangdut di mana ada wayang bari oge atuh? Lain dangdut bos, lain wayang. Anjing. Naon make adik? Telepol. Anas aing keur tarik ieu mabok aing disampakeun wayang. Aduh aing mah salah atuh palura teh atuh dangdut bos atuh. Aduh opo ora Eman Sulaiman. Sedih bos. Apa nu mabok tuh? Cintaku padamu tak besar seperti dulu, yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Sayangku padamu tak indah seperti dulu, yang maunya menang sendiri walau salah tak peduli. Darah tinggi, darah muda, maik dah mabok anjing ya teh. Di botol tuh. Mana karep wae nya teh. Minum naon eta mabok kaparak kitu eta? Mabok aing ah. Naon teh? Intisari telepon bos. Cara nu murah. Topi miring teu beuki. Beukiun. Arak nunggus oge mah lodar bos. Tara kana antas. Cipas mahal bos. Naon atuh? Teh Sisri. Atuh moal mabok teh Sisri mah biasa oplosanana bos. Oh, nu parahna. Nu istimewa teh oplosanana. Naon? Dikotok. Jeung teh ucing balur ku ciki isinden bos. Paingan atuh. Pahang demi Allah bos. Tanu batak lieur mah cik Eta ku aya kitu sia teh. Nu batak lieur mah cik isinen. Buka heula bos ku kami bos. Anjir ngabudak kieu euy ngabudak euy. Mana ngabudak? Minangkana anjing atuh sia teh mun teu ngadukung ka aing. Sia mah teu basa diak drama sia mah anjing. Oh atuh hampura da apal aing mah. Bebeja heula. Balik atuh anjing lah. Bokar deui ku aing ieu. Anjir euy ngabudak euy. Budak mana anjing sia teh? Sia teh ida aing sarua sia nu mabok teh. Ongko jeung sia. Ya mah ka mana karep wae. Tong ka mana karep wae bos bisa di botol ku aing bos. Sia teh mabok kitu sia. Aing mah ceuk aing ngabang-brangkeun hate bos. Eta mah ngebabarakeun jeun. Da mabok ieu mah aing nu rugi sorangan bos. Leuheung aing mah minum teh aya cukang lantaran minuman keras tuh teh nyawa ku sia leluhur. Kumaha kitu? Anu mabok tanpa inuman, mabok kakawasaan, mabok jabatan, mabok kedudukan teu saeutik rahaya jadi korban deuleu anjing sia teh ku sia. Eta eleh kudu mabok tuh. Bener kan nu mabok ngomong. Bener keneh nu mabok, aing mah da sakapeung bener bos. Lobana salah. Dalina waktuna salat mah salat teh aing ge bos. Bisa Demi sholat. Allah. Bisa mah salat. Na make jeung ngomong bisa da bisa. Cik kumaha sia? Bisa praktekeun heula tuh. Takbir Allahu Eta Akbar. botolna beramalaan. Menya sholat nyekek botol dipaku anjing sia teh. Teu bisa kumaha sia mah mabok anjing Teu sudi jeung sia mah. Aya wae leukeun mana kadapna teh. Boga babatu.